ge ayeuna mah urang kudu ngadoakeun kanu jadi eta Bapak jangnya sebagai masalah urang ayeuna terus Bapak teh adalah itu urang. Ayo mudah-mudahan ayeuna mah nyaeta Bapak teh ngabutuhkeun teh sanes cek basa kue sanes cai sanes kejo ayeuna mah nu dibutuhkeun teh doa gitu sabab ahli kubur sok leung aya dina masalah ayeuna aya dina salamet kumaha lamun aya dina siksa Allah gitu kasaha eta sabab diantawisna gitu anu bakal nulungan teh nyaeta salianti anaknya itu anak waladun sholihnya ia ulah anu ngaduakeun ka indung ka bapakna tak itu insyaallah mudah-mudahan nya dikantun masing aya dina berkah kang selamat